info namanya aktual. Terus kedua, mengenai ciri-cirinya yang namanya. Ya, kenal ya. Sehingga aktual pasangan masuk dengan orang atau dicekapkan dalam materi pengulangan sama ciri-ciri artikel. Ini orang ngajar nih karena materi selanjutnya kita materi mana kan? Artikel ini no. Kompetensi dasarnya jauh dari itu sama kembali malah ada sami wae. Ia masih kena materi artikel di mana kompetensi dasar peneliti ialah memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda. Jadi yang dibahas ada pula sadayana mengenai seni budaya Sunda. Anu kedua, sami kene kompetensi dasarnya sareng pamali menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial serta struktur dan aspek kebahasaan. Eta kompetensi dasarnya. Nah, itu yang perlu diajar kalimat utama dan kalimat jelas. Eta lebet karena struktur atau nanti aspek kebahasaan aya dina materi artikel. Tujuannya dinten ayeuna orang diajar aya 2. Anu kahiji ngajelaskeun kalimat utama jeung kalimat penjelas. Kadua dengan teks artikel seni budaya Sunda. Anu kadua nyaeta orang diajar dengan wangun kecap rangkeun baru kaan anu aya dina artikel seni budaya Sunda. Membacakan yang ada di Nina. Coba, yuk.
pertama kan hiji senake naon aya hiji masalah anu dimaksudkan secara rinci. Dina ciri-cirina aya hiji masalah nu diungkapkeun, ada satu masalah yang dikembangkan. Menaon eta teh? Kira-kira dina kalimat tadi kemudahan ya, terus daya kekuatan, terus daya kesenian, pergerakan ini dina kecampur sari memang terang yang dina kecampur sari ada yang disebut rangkaian. Ya tentunya diajar materi rangkaian itu ada materi dan rangkaian. Nah, sisa-sisanya adalah coba dina kecampur sari ada rangkaian. Dipasihan waktu 15 menit.
kalimat utama ayat akhir nyaeta paragraf 7 sifatnya umum. Upami kalimat penjelasan kalimat penjelas ayat paragraf ini sampai 2 anu sifatnya lebih khusus. Keteranganna cuma terkait Begininya yang dapat dijelaskan adalah ayat atas atas. Materi di daerah pusat itu mengenai kalimat utama sarang kalimat penjelas. Oke, larangkan naung. Karena orang tidak terbaik sasaran ulang desa tebing. Jadi saya kumaha cina kalimat utama teh kalimat kumaha anu mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Anu mengandung gagasan pokok sareng ide pokok. Sifatnya kumaha tadi? Umum. Sifatnya umum. Terus kalimat kumaha kalimat penjelas? Kalimat anu sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Isinya naon tadi? Biasa mengubah rincian-rincian fakta, data, opini atau contoh. Kedua pada daripada naon namun kecap barangkali baru bukaan tadi kan sebagai fungsina biasa ngelamun sabar kecap itu kecap non kecap barang kecap sifat sekarang kecap pegawaian. Nah minggon payun orang loncat di karena materi masalah jenah tapi masih dina rangkaian materi artikel nyata ngarangkum kumaha cara ngarangkum artikel seni budaya Sunda. Terus kanggo evaluasi dinten ayeuna kieu link ya link kanggo evaluasi dinten ayeuna di-share dina WhatsApp aya 5 soal anu kedah dikerjakeun ku hideuk eta evaluasi dina mata pelajaran kalimat pertama sareng kalimat penjelas oke rangkaian baru karena tongkilah tidak tetap jaga nanti tetap patuhi nanti protokol kesehatan anu 5M nya ngawasuh tangan buang sabun kita bersih ngangge masker terus ya menjaga jarak nanti untuk kumpul-kumpul saraya anu teh seurang oge mengurangan mobilisasi orang sadaya aya dina kesehatan dina aya sehat walafiat saterusna. Dinten ayeuna dicekapkeun hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi